Sianan maksudna ked, sepeda mau dijual, nyebutkeun rek dijual. Balik sia teh ked bere info teh, si makal kamera info jongklok, aing kakak didenda tuh ku Mang Jack 100.000 gara-gara sia. Terus sia yang kumaha? Yuhan sia teh dibawa ke kantor polisi kekehet. Biarin bela aing. Nah bela kumaha ke polisi aing sih. Ini parah nih. Saya kasih bion mah, komen mah. Ayo. Hei, apa-apaan lo? Sama dapat dua micin sampah kan? Ayo di mah. Aduh, bentar Pak. Apa nih? Itu diajak ke situ tuh, Pak. Usaha? Ke situ tuh. Mana? Itu. Duh, punten Pak, punten. Punten, Pak. Awasan kesopanan kamu anak kecil. Puntennya banyak. Ya, di mana-mana. Lamun micin sampah karena tong sampah lain ditalapung gitu. Nah, kan ya. Ya, Pak. Ngerti tuh? Sopan di rumah. Pak. Pak, puntennya Pak. Ya, sok. Gak sekali-kali deh. Siap, udah micin sampah sembarangan aja teh. Uyuhan sia teh dibawa ke kantor polisi kekehet. Biarin bela aing. Nah bela kumaha ke polisi aing sieun. Rongsok. Ah. Rongsok, Kak. Tegaduh rongsok naon atuh? Manawi gaduh sepeda tilas. Oh, nu gaduhan sepeda tilas mah si Mang Jack. Tuh, bola di tubuh mina. Oh, mun atunya. Nuhun. Atuh nuhun. Siap. Di mana we milik macet karek menang saeutik euy, geus aya deui. Ieu sia euy mah bacek teh. Tapi gimana sepeda nya? Oh, itu tuh meureun tuh. Jil, sepeda nama alus kene euy. Wah, wadi mah aing salawe mah. Ban lagi alus kene waras gawar teu kene ieu mah. Weh, kapanggih ku aing, siek narik sepeda aing. Hanteu aing mana maling. Usaha-usaha ngarongsok nu balen sia teh bebelian, lain segala digubung. Paingan sepeda anak aing. Oh, berarti sia lain ukur kana rongsok. Hayam aing kamari nu jago leungit. Jih, aing mah teh Pasti nyaho. ku sia. Hanteu aing mah teh Ah, malayam jeung naon liukeun, hayu ka TKRW jeung aing. Bieu buktina tah. Isukan mah aing pasang CCTV. CCTV meureun. CCTV. Heuh, tah eta. Goblok sepeda anak aing geus digubuk geus Ulangan sia. nempuan hungkul suara dijual. Geus, uang KRT nama geus kabukti sia tah geus dicepengan sepeda anak aing. Eta we naon KRT? Sia maling sepeda aing. Aing mah teh maling ieu da. Nempuan hungkul. Tah ajit saksina pot kembang tah sok layak. Sia gubuk KRT. Ulah ieu. Ke gomeser udun. Awas mu sakali-kali deui ku aing. Untung sia aing berbaik hati ka sia ucup. Teu nyangka ngarongsok si goblok barek papaling. Ah, si goblok kana karugi aing. Ku aing datangan deui budak urang nu tadi tah. Ieu geus ngepas ieu bijen sarangka bedog ieu. Ieu mah pas euy. Sianan maksudna ked, sepeda mau dijual, nyebutkeun rek dijual. Nah saha nu nyebut teh ngajual sepeda? Sia ked tadi nyebutna bacek ku jual sepeda. Pan maneh tadi nanyakeun boga sepeda tilas. Si Mang Jack nu bogaan sepeda tilas mah nyawa teuing masalah dijual henteu mah. Si balik sia teh ked bere info teh, si makal kamera info jongklok, aing kakak didenda tuh ku Mang Jack 100.000 gara-gara sia. Terus sia yang kumaha? Ih, henteu. Ulah mah bebeja hungkul, sepeda Mang Jack teh mau terus dijual. Sia tadi naon nyereng-nyereng? Henteu, eta mah heureui. Hayu, ah. Yo. Rancatan tuh. Ungna. Dua. Sugan aing teh heueuh we wanian. Anjing dalam budi di mah negara lak pisan euy. Hah, aing kalah karugi mah, lain kalah kauntung. Tali lapisan Faisal rencana. Itu teh dia teh nama. Lu mau motor teh? Coba nyebut nama kela tungguan cenah. Diharna Udah tadi kesal dinya. aing di lapisan sok telepon deui. Di sana apa ya? Si Acil. Bejakan kerja ode motor gitu. Kumaha Acil? Oh, pesen jaket. Oh, heeh. Jadi cenah pesen di mana ya? Di Curpe. Di Curpe. Heeh. Di mana? Heuh pan si Acil di gawe di Curpe na mah. Oh. Engke kadinya tuh kela. Ayo disokot diraha cenah. Si kadang-kadang. Cil, kumaha Cil ke sanggeut Cil?
Oh, urang kadinya heula atuh aya sakedeung. Heuh. Tadi mana, Pak? Heuh di Curpe di Sukadana di Cilat. Jam sakedeung deket ieu. Nama tuh sama Pak. Cil. Mana jaketnya? Ya, Nah, pesen hiji. Aduh, mana sok tinggal dia deui aya. are. Oh, iya. Betah maneh ka di dieu, Cil? Mamaneh nanyakeun sia. Betah wa lah, bejakeun deui ka mah aing mau balik menang 5 tahun mah. Malah balik, pan lebaran meureun balik sia teh kumpul sakeluarga ngariung. Moal aing mah wa nyeri hati ku si Neno tetangga aing. Putuskeun ngadadak. Padahal mah kurang naon aing teh wa. Itulah sedih kehet. Udah nyeri yo. Geus aya na maket mending keneh deui awewe mah sia mah. Si Mimin geus ngarangda kehet. Ditinggalkeun kabur bulalakina. Bener wa. Bener sia teh. Balik aing isuk lah bejakeun. Montong isuk pan keur digawe sia mah. Seminggu deui lah. Nah ieu mengarana Pratama pan aing titah abretkeun. Nah kumaha Cil? Aduh, sorry wa aing salamikeun. Aing keur frustasi ku si Neno. Nah maneh kumaha abretkeun cing teh. Aduh, Cil kumaha eta bisa salah gitu sing konsennya lamun gawe teh. Siap wa ke? Tidak makan deui Moal, si Acil. Abretkeun Cil. Ampura aing teu konsen ye. Aing gara-gara si Neno aduh nu ngarujitkeun mah. Maneh mah